Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Jumpa lagi di rangkaian talk show Barisan Sunda Asli Roadshow nya Riannya. Ini udah yang ketiga berarti. Kemarin kita sudah di Batu Mahpar, Ahengnya. Bahasan-bahasan menarik, banyak sekali cerita-cerita mungkin yang belum diketahui. Ya. Jadi kalau misalnya yang mau mengetahui langsung dicek aja di YouTube. Ya, YouTube Barisan Sunda Asli. Leres. Abi mah emut keneh kamari soalna di Batu Mahpar. Hana nguni hana mangke tan hana nguni tan hana mangke. Artina Adanya dulu, adanya sekarang. Tak ada dulu, tak ada sekarang. cakep. Sanes pantun ka deh. Mancing-mancing. Mancing-mancing karena pantun. Nah, ku kaitana eta pemirsa ngeureun nya. Pemirsa. Ada sebuah korelasi atau relate saur zaman ayeuna mah. Relate dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Hari ini kita berada di satu tempat juga anu luar biasa Kang Rian. Mana ya? Kita ada di sebuah kawasan anu haridang. Asli, jaket kudu tilu. Kos kaki dua. Tinggalin jangan lewatin ge. Kudu kana pulau. Aing mah lagu mikro. Nyaeta dengan tema Netrat Basa Dina Aksara Kang Rian. Berat teh we nya. Diartikeun naon eta? Media, tapi pengertian kan boleh masing-masing. Gitu. Garis besar mah nanti mungkin orang yang lebih expertnya akan menjelaskan. Pemirsa Abi mah Netrat Basa Dina Aksara adalah pentingnya mendokumentasikan apapun yang menjadi bagian perjalanan kehidupan. Leres teh? Masih nyambung sareng Batu Mahpar. Ya, untungnya ada sebuah bukan kegiatan apa ya? Terselamatkan ya, sebuah sebuah pemikiran atau sebuah obrolan eta nu sangat penting pisan ya anu tadi teh hana ngoni hana mangke. Dan mungkin kalau misalnya kita dalam keseharian mengaplikasikan mungkin kita akan punya juga data nanti untuk ke depan. Semisalnya anak cucu atau siapapun bertanya Kang Dian, misalnya teh Aisyah loh nya, Aisyah ari Kawah Putih teh kapungeunna kumaha? Aduh, tobat. Jauh calangap, dijelakain. Nah, inilah fungsinya adanya sebuah diskusi atau komunikasi. Dan sekali lagi mohon maaf izinnya Kak senior, Kak para sepuh. Kita ikut untuk membahas atau membicarakan tentang hal-hal ini. Nah, betul ya. Semoga kita punya andil juga. Tong hilap di subscribe cuy. Nah, tempat tadi can beresnya tempat di sebuah kawasan luhurnya ianya. Tempatnya adalah Kawah Putih. Khususna naon atuh. Detailna di Sunan Ibu. Luar biasa di daerah Ciwidey. Terus memang ini menjadi sebuah destinasi wisata sangat menarik untuk berkunjung ke sini. Pertama bersih pisan. Kita pas jalan juga jarang nemu sampah karena memang masih terjaga kan. Betul. Ada sign atau ada tanda atau ada tulisan juga bahwa tetap menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang menyalakan api, membawa yang berapi-api. Dilarang erosi di dia mah. Da mal tiasa erosi atuh di dia mah nya tenang. Di dia mah nu ieu teh tis ceuli herang tarang geuning di dia. Oh, herang panon tos ganti geuning kan. Gitu nya. Lajang Kang. Lajang. Mungkin untuk bahasan yang lebih menarik alangkah lebih baiknya kita ngobrol lah ya banyak, udah ngobrol. Dan obrolan ini didokumentasikan dan tadi dibahas. Mungkin ini akan menjadi tontonan atau menjadi knowledge untuk berikutnya. Siapa tahu ada yang membutuhkan, mangga wae tinggal diklik. Betul nggak? Sambil nunggu nanti kita ke selanjutnya, joskeun heula atuh.
limbangan heula. Tah, limbangan teh di mana? Satebih limbangan mah ya? Iya we. Nah ya. Aya. Langsung mana beula. Mana heula? Langsung we nya. Langsung wae. Langsung kalau Kang Halulang teh seganu seremutan gitu. Kita masuk ke segmen berikutnya masih di tentang pembahasan natrat bahasa dina aksara Kang Dian. Laras Kang. Damun abi hungkul ngobrol bang ke bisi dar de ngacapruknya ngababaung wae cenah. Hangat. Ya teh hangat. Hormat liris. Terus hilap apa teh? Jol tadi opening segmen 1 hari kenalan teh acan ya. Oh kenalan. Hilap. Jadi saya masih tetap bersama tim tempur nih. Ada Kang Rian sama Kang Isal lain namanya. Da kamari mah. Da Kang Isal, kamari mah. Kang Oki. Kang Oki ka mana Kang Rian? Kang Oki aya ke Peryogian. Aduh benih seueur priogina nya. Peryogina. Karena pinjol oge sigana mah aktifnya anjeunna ya. Alhamdulillah. Onte tara aduh syukur atuh. Jadi tetap Kang Rian ada di lingkung Tarawangsanya. Laras. Anu di Cepeng nate adalah ngek-ngek gitu nya, ngek-ngek pamieu jentreng Kang Isalnya. Terus lami Kang Isal kana jentreng? Lumayan lami. Tuh sebenarnya ge tapi da kumaha nya. Lumayan. Nah, untuk semakin menambah hangatnya pembicaraan di suasana yang dingin. Aduh, Ini mantapnya. nampaknya jam berapa Kang kalau dikira-kirain? Kalau dikira-kira ya kelar saya nabi lobet. Sigana mah jam seberanya? Jam 1 lah pas ya namanya. Jam 1 siang dengan suasana mendung-mendung enjoy. Cocok pami anu resep upload atau maraban Instagram mah. Walah. Cucok meong cenah. Gugah bobo cetrek upload. Tah. Oke, lajeng Kang. Oke. Ameh semakin menambah hangat orang sambut we nya. Sambut wae. Para sebagai ya pengurus-pengurus barisan Sunda Asli Siap. gitunya kita sambut. Waduh. Sambut Kang. Oh sambut tas gantes. Mangga di haturanan dipersilakan kanggo Kang Jaka. Ade. Kang Jaka Dani namanya aja. Assalamualaikum. Wes. Kalian deh. Ini saha ieu? Tah, ieu mangke ge ngobrolan ke. Oke. Sampurasun. Kumaha Jakarta aman? Alhamdulillah. Luar biasa perjalanannya. Hujan bener. Rada seger dinten ayeuna mah ini. Alhamdulillah. Tos ibak. Tos tuang. Oh, tos doang tadi. Seger. Luar Tos biasa. tuang mah. Bagian niup teh benernya Bagian tadinya. niup. Jangan ningali asin Apalagi garing. Pak. Variasi. Oh, Ieu variasi. mah kehidupan. Berarti tadi niup. Stetes. Teteh. Kang Jaka nya. Dan selanjutnya masih di pengurusan BSA kita sambit juga. Sambut lagi Kang. Oh, gantes deui. Mangga Pak Ketum. Pak Robi. Di haturanan Pak Robi menempati tempat yang telah di sedia yogikan. Sedia yogikan, Pak. Iya. Sampurasun sadayana. Aduh, Sehat Pak Ketum? sehat, mah sehat ngan rada ngadumal sehat. Ais, anjir rada ngadumel Pak mundur Ini sakit. kayak urang ieu we urang Beli aya ojek ngalangkung. urang jabarkeun. Kang jabarkeun ya. Iya. Nah, tina pembahasan hari ini
abi mah biasa tuh berat wae masihan bayar nantinya kayaknya keur mah beban kehidupan berat jadi pasien materi anu berat tapi teu naon. Fungsinya sebuah diskusi adalah meringankan permasalahan. Nantinya akan menjadi sebuah solusi. Aya ieu teh pantuna Kang Rian. Tengah. Tengah. Aya. Kluna si pantuna teh kieu cikaracak ninggang batu cenah. Lawan-lawan jadi legok geng dong lah ya. Dina tuh lawan-lawan mah dilebak gitu cenah. Jadi Pak Ketum kan di kamari abi teh tos meleren informasinya mengenai natrat bahasa dina aksara. Aduh ini teh sebuah bahasan yang memang berat karena ketika kita berbicara tentang aksara berarti kita akan flashback poinnya atau kita akan forward ke depan. Betul. Karena aksara ini mungkin akan menjadi sebuah bagian perjalanan siapapun. Harusnya karena aksara akan menjadi sebuah bahasa meureun nantinya ketika dikomunikasikan. Betul. Dan oge ada bukan ada informasi, ada obrolan bahwa aksara ini sudah terjadi selama berpuluh atau beribu atau berjuta tahun dengan zamannya masing-masing. Meureun pada zaman kapungkur pisan 1 juta atau 2 juta siga kumaha nya. Laras pisan. Nah, makanya saya tadi bukan menyimpulkan tapi menyederhanakan natrat bahasa ieu teh dengan bahwa pentingnya mendokumentasikan apapun yang menjadi bagian perjalanan kehidupan. Nah, gitu. Karena untuk bukti juga lah ya. Terus untuk bukti kelawan nyata. Sarana teh. Jadi salah istilah nama Jawa. pantun nama buktos sanes waos. Eta Terus mulai bisa. nyerempet tak asup. Luar biasa ya. Ngulik tadi teh. Ngulik. Mikir gitu nanti. Terus. Nah gitu. Nah ada sebuah tulisan oge Tum bahwa di kebudayaan kita juga khususnya Sunda itu sebetulnya ada beberapa pro dan kontra atau ada beberapa setuju dan tidak setuju ya kan dengan adanya aksara. Nah contohnya misalna ieu mah nya abi kudu ngiron heula ieu mah ieu. Dengan ada pembagian bahasa-bahasa misalnya teh. Setuju atau tidak setuju sih dengan pembagian bahasa-bahasa misalnya nah aya bahasa Sunda nah aya bahasa nyanu sejenna misalnya dan ketika penulisannya pun pasti akan berbeda. Kenapa tidak disederhanakan sih misalnya tos we hiji lah gitu bahasa teh. Nah tapi kan lamun ya kalau kita mengingat ke sana mungkin akan banyak lagi nih banyak masalah. Nah kita sekarang kajian berarti di aksara dulunya. Di aksara aras. Cing mendem heula kumaha dong. Tadi di Lagi aksaranya. Nah nya eta. Ieu perjalanan roco kita nu katilu. Pertama kita di Gunung Padang. Oh, ini Gunung Padang. Bilih Pananang ningal Pananang. Salam. Pananang. I love Kumaha you. da mah. Luar biasa Pananang. Kemarin di akhir bulan November itu di Batu Mahpar. Gunung Galunggung. Oh, cing di dinya heula urang bahasa heula. Kang Jaka kenging naon? Mun abi mah di dinya kengingan seueur. Kenging oge abi. Naon? Liwetan. Ieu mah kana ungas wae. Tah ayeuna aya di Ciwidey. Leres. Ieu luar biasa Ciwidey teh nya. Sebelum membahas katema Mangga baca silakan. di dia teh nyulutuk teh kanu awak Nyulutuk ya. nyulutuk tah iya kan Nyulutuk. Abi lebih ngadangu nyulutuk. terkait aksara teh, Aksara anyar dewe sih. iya aksara makanya kita harus mempelajari aksara teh Oh gitu ya. bener Nah nunjukna ke abi jadi teh. salah nyulutuk naon nyusuk naon tah Oh, gitu nyulutuk. nyulutuk tapi ieu aya lucu Atas dicatat ke abi. terus dicatat ya Atas dicatat. pangah ieu lucu Mun. saya melihat gitunya Ya. budaya aksara ieu tulisan-tulisan Sunda ieu khususnya melihat tulisan-tulisan gambar apa tulisan yang digambar gitunya Tulisan yang digambar ya. jadi menyerupai kayak tulisan-tulisan yang ada di negara lain gitu seperti Korea, Jepang. Oh, contohnya gitunya. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu khususnya bagi abi anak muda gitunya Oh gitu. pertanyaan bahwa oh bisa wae gitu Korea Jepang teh nurutan urang gitu sebenarnya Bisa joget. bisa oke gitu matak iya kudu ditaroskeun
kanu ahlina Oh gitunya. gitu. Ta anu kira-kira Kang Jaka penasaran teh naon ku bahasa Korea anu siga di urang. Di bahasa tulisana jeung bahasana ieu. Oh. Karena kamari melihat nu di Batu Mahpar kan eta tulisan-tulisanna teh bacaannya beda-beda gitunya. Teu kaharti lah gitu. Tah dengan tema sekarang Mahparnya Mahpar Mahpar Natra. Gunung Mahpar. Nah, Niron nih. Bagus. Ya, kami bacaan tiranana. Natrat basa dina aksara. nata basa tah. Ieu teh kumaha cara pembacaanna, artina naon. Oh, Kang Jaka mah yang lebih detail Yang sebenarnya. lebih detail gitu. Jadi tersampaikan ke generasi-generasi khususnya generasi muda ieu gitu. Ke para YouTuber, bukan YouTuber, subscriber. Subscribernya betul sekali. Jadi memang banyak sekali mungkin hal yang memang belum atau sudah diketahuinya. Tah eta Dan untungnya kita mendokumentasikan. mendokumentasikan. Jadi mun aya nu salah ge didokumentasikan. Iya, tidak apa-apa. Karena salah dan benar mah memang porsinya untuk manusia. Ya, cakep. Tak gitu cenah tuh misalnya tuh. Ieu teh nuju bingung teh. Kang Jaka teh sugan abi mah teu bingung da. Jadi ningali bener wae. Geus poe ayeuna mah pantun. Pantun janaka teh ya. Gitu cenah tuh rada bimbang ya teh bimbang. Ya mungkin di bagian anak muda aya namanya mungkin anu khusus anu di bawah 30 tahun meureun. Abi bisa. Ya eta pisan. Laras karena pengetahuan teh komo budaya gitunya anu kirang paripawasna gitu diperhatoskeun gitu ku anak-anak muda. Ya mungkin salah satuna Kang Jaka ieu anu mulai menggiat gitu karena budaya teh. Termasuk karena aksarana kan ai wilayah budaya mah sanes sakedar seni, sanes sakedar religi atau napi sajabina aksara oge termasuk karena wilayahna mungkin gitu. Ngan kumagi kitu salah satuna eta alasan abdi hoyong ngaguar nu namina aksara gitunya. Nah ya meureun abdi pribados gitu, abdi pribadi sangat kekurangan gitu, sangat kekurangan dinu masalah bahasa teh gitu. Atanapi dinu aksara terutama aksara nyalira gitu. Ada aksara Arab, aksara Jepang, aksara Tiongkok atanapi Cina, tapi insya Allah biasanya. Tapi untuk wilayah budaya sendiri ini berat nulis teh gitunya. Tapi sanes eta panengah punten anu dibahas ku abdi kunaon abdi jor-joran hoyong ngadegkeun hoyong ngaguar bahasa aksara. Nah, kenapa eta tuh? Ta eta nu tadi ku abdi pas abdi masuk ka dieu rada geremet hate, rada nyungkelit gitu. Rada erosi itu. Rada erosi lah. Rada erosi, rada koresi gitu nya, nafsu lah gitu. Nafsu. Nya tetebih lah kerencangan nyalira gitu. Anu disepuhkeun ku abdi teh namina teh si Bahmod. Bahmod malam Jumat ka tukang. Bi ka dieu cenah. Oh. Kenaon? Eta meuli kembang 7 rupa. Kenaon bah? Sagala rupa pokona mah. Ieu abah gaduh naskah kuno. Bade di Eropea cenah nya. Oh, gitu. Tah ieu rada seru ieu mah ieu sigana. Saya teh keur mah saya teh ngapaluruh budayanya. Wah, ieu mah kesempatan keur saya teh. Keur bisa. Keur baca saya teh. Atau pengetahuan barunya. Pengetahuan baru dah. Ayeuna mah wilayahna kan kamari-kamari mah urang-urang seni gitunya. Terus masalah sosial dinu budaya teh aya naonna gitu. Dinu budaya sosial masyarakat dahulu teh aya naonna. Eta kamari mah kumaha mun ka ditu aja. Nya geus we cik saya teh. Hayu bake abi ka ditu omat eta meuli sagala rupa dah. Tos komplit we nya. Wah, pokona mah rujakeun. Da kedah kitu syaratna. Nganggo ajen tos komplit we nya. Tos abdi teh tos kanu di bumi ka bojo teh nyungkeun widi saya bade ngaguar aksara Sunda ieu. Waduh, luar biasa. Naskah kuno. Aduh. Sugan teh aja dijangjawokan. Sugan teh aja dikinasihan gitu nya. Abdi nu dihawatosna teh beunang kanu jelema-jelema anu keur butuh. Anu butuh kujang jawokan ku kinasihan meureun. Daya aksara kuno. Pek we ke Bahmod. Jalan teh. Terus tegiat hoyong engal-engal ya ke Bahmod.
dugi we ka bumina jeung saha nyalira bah halus cenah deui mah teu meunang lobaan da sabab ieu pantrangan larangan rahasianya tuh katanya. rahasia eta abdi teh tibareto dia paribasa diajak urang ngemitan cenah urang nyampurnakeun naon bahasana si Bamon teh kukus we cenah dinya abdi teh melong da kumaha jami bodoh abdi mah nya apa iya apalna aksara Laten da kumaha sepuh uyut bau yang jawoka jang ngawareng udah singkur gantung naon eta tapina teh tak pernah ngajarkeun ka abdi abdi kirang langkung 8 jam prosesi eta teh lumayan tuh nya 8 jam tingkus dugikeun ka beres abdi cik ba atuh abdi bade maca atau napi fotokopi teu bisa di fotokopi rusak kop we foto cenahnya kop foto dipoto ku saya teh dipasangkeun dinu status dinu Instagram dinu medsos Twitter pokokna mah kabeh medsos disebar we nya dugikeun ka YouTube abdi nyalira bahwa ieu teh ngandung harti ilmu tah ieu si Bahmon tos masagi gaduh naskah kuno tah tenang we menang mang poe-poe mah karasan aya rencangan orang-orang virologi lahnya anjeunna teh dongkap ka bumi teh kabeneran saya boga naskah tah pas bisanya sanes proyek nya maksud kieu maksud abdi teh amun ieu doana mustajab tah bade di-sharekeun gitu lah jadi diical nya jadi gaduh jimat eta teh pek diical geuleuh oge gaduh tapi kan jimat abi mah khusus karena jimat tulisannya manteu abi kan jimat we da kumargi kitu baca ku rencangan teh da eta ngajerit sajaroning ati goblok si mod dibukain ke kolot saya jadi ngomong gitu kumaha ya kuat ngagas gitu ya pertama plus ya mah ini langsung nyebut si mod padahal eta aduh kolot pisan Mbah Mod teh sing horeng eta si naskah kuno teh kwetansi pembelian kuda ulang saya dinya jadi kumaha tuh maksudnya teh terus dikukus terus dipusti dipupusti teh sing horeng pembelian kuda oh pek teh struk pembelian kuda oh ti zaman kerajaan oge aya nu karitu teh iya kwetansi teh kwitansi dikukusan baru abi bade meser abdi teh tos pede teh harita teh ieu mah pokona mah jimat dek jang jawokan kinasihan naon we pokona mah rek dijual ku saya mah da kumargi jalmi ayeuna mah teu kaur aya nu menguntungkan ieu jimat menguntungkan pasti ditebak wae gitu nya nya ditebak we gitu tos katawes lah samodel naon bunglon cenah lonok naon eta teh cenah oh toke samurai iya abi jang jawokan sing horeng kwetansi kuda nya geus dinya teh saya teh geremet di hate teh kudu kumaha gitu nya tos we ke ka panengah boga baturan teu cenah kitu kan saya kakang nengah teh anu bisa ngaguar hiji aksara tah maksudna kitu saya ngayakeun natrat baksa dinu aksara teh entong kataripu deui gitu ku bahasa sorangan ge katipu ku kwetansi pembelian kuda pembelian kuda wae katipu tah abi teh alim atau tos mah kajadian ka abi alim kajadian kan reng-rengan nya pamugi dinten ayeuna meureunnya aya narasumber atau napi ti reng-rengan anu langkung uninga kana naskah kuno atau manuskrip kuno tiasa ngajabarkeun janten abdi sanes abdi wae abdi sareng anu nonton engke atau reng-rengan abi anu di luar engke lebih paham gitu karena mengenal bahasa teh nya kitu da sederhana da abi mah segas rupiah ge sederhana nah hoyong ngabahas tentang aksaranya kitu kajadianana gitu tah tinu kitu-kitulah gitu janten dum bahwa memang misalnya kalau kita mendapat informasi itu entong langsung diteleg sarawi mah gitu berantemnya intinya itu kamu dengan melihat kemasan yang sangat menarik misalnya di luar wah iya mah cenah sebuah informasi sebuah ilmu yang harus disampaikan karena apa karena bukan obsesi itu karena kita menggebu-gebu dalam ingin menginformasikan akhirnya
wah geus ieu paling bener. Iya. Ternyata di atas langit masih ada langit tuh. Betul. Aya nu ngartos akhirnya teh dibaca meureunnya ku anjeunna teh. Jo belenge we. Kela ka ngopi cenah ieu. Ih, si udung batal saya jauh kieu. Nah, iya kudu dicatat oke. Belege. Iya. Suka dua. Ieu jo belenge aja nyengir. Oh. Ari maneh cenah beak duit sabda ieu enggak pokona mah meuli rujakeun eta da pajarkeun teh geus waktuna diturunkeun. Sing horeng kuetan si kuda. Geus aing ge nyieun atuh gitu. Berarti alangkah lebih baiknya kita bertanya dulu atau Betul. kita mendiskusikan dulu. Betul. Jadi kita segala sesuatunya betul, jangan menelan informasi, mau informasi dulu zaman-zamannya kerajaan ataupun kesultanan ataupun sekarang masa pemerintahan republik atau masa-masa zilenial, kan informasi itu ada terus gitu. Terus Saya mempelajari naskah kuno teu ngarti. Da ayeuna saya mempelajari naskah nu ayeuna oge teu ngarti ke barudak nu zilenial teh. Nah, da enak saya mun maca Instagram FYP naon gitu nya. Da zaman abi mah taya FYP teh. Zaman abi mah beware cenah gitu kan nya. Information cenah gitu. kita ngemun ngeunaan eta mah lagi pernah naros da sami abi kira ngartosnya Ya. FYP teh naon for you pak cenah kitu Oh, ngaras tuh. gitu ya. Nah, tong kayak gitu. Abi mah punten nya ari kedah nyebat sumpah mah dugi kaina tah can terang FYP teh naon, FYI teh naon. FYI meureun. FYP. Oh, FYP aya. Iya. Wah, ieu anyar deui. Terus POP Nah, naon. terakhir mah Oh, FYI. POV, For your POV. information. Terus pap cenah pap teh naon? Ah. Pap 300 naon kan. Eta mah pemilihan. Mun 300 2,5 Kang Isal expert gitu. Aya rencang unggah. Wah, Pap 300 mah gitu. Tah gitu Kang Dengahnya Oh mugia. berarti tuh pentingnya juga kita ngobrol atau diskusi dan mendokumentasikan mungkin ini ya. Laras. Ada bisa. informasi yang harus kita bicarakan sampai memang menemukan sebuah solusi. Oh Betul. ternyata yang saya nggak tahu, Kang Jaka tahu nih, Iya, Kang Robi betul. tahu. Karena kan gini tuh di lamun di orang-orang mah biasanya sok aya, aduh era. Ya. Dan sebenarnya nyentong era-era teuing oge untuk pengen tahu mah nya gas we cek abi mah nya. Keun we salah mah da eta mah jalmi. Laras. Tiasa klarifikasi gitu. Misalnya siga tadi ketum POV, tapi mah apa Ya. POV mah? Point of view. Andai. Tah eta teh ai naskah eta urang ngartos nya Kang Nangah mah ya mungkin Kang Nangah orang-orang milenial atau zilenial gitu ya. Jilenial. Ya. Ari wilayah Baru. bahasa Natrat Jati urang teu arapal gitu. Tah eta nu di anu sangat disayangkan gitu nya pamugi saya mah kapendak sadayana dinten ayeuna jeung teu sangat samet dinten ayeuna kapayuna oge urang langkung diajar deui kanu wilahan aksara teh da langkung beunghar cenah engke abi tos ngobrol sakedik-sakedik sareng narasumber langkung beunghar langkung aheng cenah anu aya basa di aya di sabudeureun pajajaran mah. Waduh, ya jadi penasaran abitumnya. Ya. Kalau misalnya penasaran, nah orang break heula tapi nya. Ya. Gitu. Atuh tah baheula ah. Iya jadi Sambil ngantosan. kacanak irama ieu. Nya, sambil menunggu orang yang memang expert pada bidang Laras. hukum. Mungkin beliau akan punya solusi terhadap Betul. apa yang kita perdebatkan. Iya, laras bisa Saat setuju, ini setuju. nya Setuju. anu POV teh Iya. mah anu FYP anu 200. Iya. Struk kuda teh mah. gitu. Urang bahas ayeuna. Urang bahas ayeuna. Ayo, mangga Kang Rian. Luar biasa. Nah, sok iya nya, sok konsen paminggadang Utara Wangsa teh mah tuh. Beng ras, abi oge gitu. Duka kunaon nya. Sok emut kan Nah, kapungkur gitu gitu Kang ya. Rian nya sok. Nah, gitu konsen. Aya wae pulangan teh nya kalau dinya mah. Tah kamari teh abi kan ngobrol oge tuh salaresna mah sareng Kang Rian untuk ngebahasnya banyak informasi juga ternyata banyak bahasan mereka nya Kang Rian nya.
salah satunya memang ngenaan tentang aksara sebetulnya. Dan abi nembe apal Kang Rian teh ternyata ieu oge konten oge resep oge anjeunna. Ngabahas tentang aksara nya nu karitu nuju diajar. Tos lami diajar. 10 tahun atuh tos lami. Oh teu acan. Ya Sekedapnya. Tah ku kituna untuk ini maksudnya Kang Rian untuk apa? Memberikan informasi yang jelas mengenai apa yang kita perdebatkan di tadinya. Da ge bisi ujung-ujungna siga debat kusir gitu, debat we hantem cenah. Ira beresna ieu teh. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 3. Ini saya sangat terkagum-kagum. Saya sangat mengagumi, saya sangat mengapresiasi. Kalau boleh sih ada sebuah badan atau ada sebuah lembaga untuk menjaga keberadaannya ku abi rek diajukeun ya. Si Bapak ieu teh. penasaran abi. Penasaran, Pan? Penasaran? Kita panggilnya salah satu narsum yang memang sangat berkompeten di bidangnya, sangat bisa dipertanggungjawabkan ucapan dan lain-lainnya. Kita sambut salah satu tokoh juga, beliau adalah Pak Ujang Laib. Luar biasa, ya mangga tepuk tangan. Pak Ujang Laib ini adalah salah satu penggiat aksara daerah, kemudian. Jadi memang Sorabi mah sudah tidak usah diperdebatkan lah tentang pengetahuan, knowledge-nya tentang kebisaannya, keahliannya di bidang aksara tumnya. Dan mungkin juga akan menjadi satu pencerahan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitaran kita khususnya yang tertarik dengan budaya misalnya. Gitunya Kang Dian ya. Mangga Pak Ujang Laib di haturanan memasuki arena pertandingan Pak Rampes. Alhamdulillah. Aduh, ya, Pak. Sehat sadayana. Sehat, Pak. Sehat. Sampurasun ke sadayana. Rampes. Aduh. Punten ya, tiris ah. Kumaha Pak dinten ieu Pak luar biasa Pak nya. Alhamdulillah ngan kabulusan. Ngan kabulusan teh. Atau geuning teh sugan teh tos tara kabulusan Pak Ujang. Geuning sok kabulusan kene. Tah ieu teh Pak, urang-urang teh tadi teh debat teh gara Pak. Kumaha Mengenai abi sareng Kang Jaka. Ieu teh kumaha ngeh kieu-kieu. Nah nya ku maksud teh memang abi mah pengetahuanna sakitu-kituna banyak, tapi memang ada satu hal yang sangat bikin kita penasaran atau kita pingin mengetahui Pak Ujang. Ieu teh salaresna teh kumaha mengenai khususna aksara Pak. Misalnya cenah aya ieu teh ada tulisan atau ada bujangga manik cenah Pak. Pujangga. Tah, terus teh aya anu sanesna anu seueur Pak lah. Nah, mungkin kalau misalnya kita yang berdebat, Kang Jakanya nya meureun kena ngalir ngidul nya cenah ieu ka mana ngobrol teh. Kalau jadi status musingkeun. Lain mah Brian. Gitu, dan mungkin informasi ini seperti biasa akan atau bukan akan mungkin bisa di-share juga sama teman-teman yang nonton di kegiatan talk show, roadshow-nya Barisan Sudah Asli gitu. Mangga Tum, mungkin Ketum bisa langsung mau bertanya sama narsum kita hari ini, apa yang mau dipertanyakan. Misalnya siga tadi tiba-tiba Ketum menang ieu naskahnya baru tos dipus-dipus tos di ajen cenah eta pas dibaca ke ahlina ieu mah cenah invoice jual beli kuda kan bahaya kitu saurna Pak Ujang. Ya terus. Ya salah nama seueur sih nu bade ditaroskeun abdi numutkeun kanu pembahasan kita masalah aksara gitunya, tulisan gitu. Hiji meureun lah seueur pisan, cuman aya beberapa anu tos abdi sareng reng-rengan dia sepakat bahwa anu pertarosan nanti anu bakal dikembangkeun di dieu teh anu mengenai wilayah satu aksara urang heula we da aksara batur mah
meureun abdi oge kirang pati paos dan teu konsen gitu ari aksara urang mah meureun abdi aya konsena teh kunaon nya kaleresan ieu kita ngadegkeun hiji komunitas nu konsen di bidang budaya dan aksara pun termasuk di bidangna gitu banyak di bidang budaya. Makana anu kahiji mah abdi bade naros di wilayah di Tatar Sunda. sanes di wilayah aksara ya. Khususna Tatar Sunda. Aya sabaraha jenis aksara jeung anu umum di zaman kerajaan dugikeun ka ayeuna anu masih diangge ku sesepuh-sesepuh urang gitu nya anu diangge ku di urang aya kerajaan-kerajaan keneh nya dugi kaina aya gitu. Meureun masih keneh nganggo gitu. Aksara-aksara nu kitu masih keneh nya di Pupusti teh di Aos teh gitu. Tah cik Abah aya sabaraha macam aksara-aksara di Sunda teh gitu, Bah. Hatur nuhun ketum ya mau jang di pasian kasempatan kangge sakedik Sami. sakedik naon saayub payung sacaang damar lah Cakep. Tah eta. Namun itu aslinya. sacaang Damar. kaparigelan keaksaraan ieu teh menang lain ti guru di bangku sekolah tapi leuwih tina ladang dadapangan dina palupuh Jadi wae. jadi sapamenak mangjang naon anu dikabarkeun ka pungkur nu didugikeun ka mangjang ka pungkur itu aya sababaraha tipe aksara anu pernah diangge ku orang-orang Sunda teh. Di abad ka-4 keneh ge di Tatar Sunda teh geus aya aksara teh. Di abad ka-4. Abad 4 banyak. Ya, nah, itu kan ayana di wilayah Tatar Sunda berarti kan orang Sunda benerna. Leres. Di zaman Purnawarman keneh itu aya aksara anu ayeuna masih keneh bungkeulekan lah aya. Itu ku huruf-huruf Palawa bahasana Sangsekerta itu masih kena ngajeng jereng di Cidanghiang, Ciaruteun, Pasir Muara. Nah, oke pernah aya aksara disebatna masih aksara Jawa kuno atau nepi sok aya nu nyebat oge aksara Kawi. Bukti bungkeulekanana itu aya peninggalan di Sanghyang Tapak. Sanghyang Tapak leres. Di Sukabumi itu di Cisaat itu diseratna ku aksara Kawi bahasana oge masih keneh bahasa Jawa kuno. Atuh Sunda awal itu aya di Kawali. Di Astana Gede aya sababaraha prasasti anu ditulis ku aksara Sunda awal. Di daerah Bogor oge kan aya batu tulis itu oge aksara urang keneh. Nah, di sagedengeun eta aya oge kan peninggalan-peninggalan anu mangrupakeun naskah-naskah. Naskah ieu kan aya anu ditulis dina gebang, daun gebang, aya anu ditulis dina daun lontar, aya nu ditulis dina saeh kulit kayu oge aya sababaraha naskah anu ditulis di saluareun eta contohna dina kulit binatang atanapi dina janur oge aya dina awi oge aya. Nah gitu jadi pami ngarunut kana jumlah aksara itu berarti ti Palawa keneh Palawa Kawi urang pernah pake aksara Sunda awal urang oge pernah pake anu diserat dina daun gebang rata-rata bentuk aksarana itu Buddha gunung. Nah
anu ditulis dina daun lontar itu rata-rata ditulis ku aksara Sunda buhun. Tapi sok disebat oge carik. Nah, anu ditulis dina saeh biasana iya biasana ditulis teh ku aksara pegon rata-rata. Aksarana pegon. Nah, pon gitu deui ku laten aya oge. Nah, berarti aya sababaraha macam orang gumantung karena periodena mungkinnya. Tingawitan aksara Palawa periodena Tarumanagara gitu. Sunda awal berarti geus ku Galuh. Nah, berarti ku terus ku cari ku Sunda buhun. Nah gitu merenan ari bentuk-bentuk aksara ngan diwatesanan we heulaanan. Yen di tahun 1705 urang pernah dibatasi gitunya dibatasi yen aksara nu berlaku di Tatar Sunda teh ngan ukur 3 baheula teh 1705 teh berarti tepatna tanggal 3 November lah tanggal 3 November 1705 itu POC nyeun hiji aturan yen aksara nu berlaku di urang teh ngan ukur 3 hiji laten mungkinnya bawa maranehna lah. Nah, anu kadua aksara cacarakan. Aksara cacarakan ieu teh ngadopsi tina aksara carakan. Nah, caraka nih Pak. Carakan teh berarti aksara Jawa, cacarakan mah berarti lain carakannyaan meureun. Nah, sebab di dia aya anu dirobah, aya penambahan. Jadi disesuaikan jeung pelapalan orang-orang Sunda. Aya nu dileungitkeun contoh ayeuna dina aksara cacarakan mah teu aya huruf do dh. Teu aya huruf to atau th. Karena dina letah orang Sunda teu aya itu. Tah berarti jumlahna lain 20 deui dina carakan mah 20 berarti aksara cacarakan mah ngan 18. Gitu. Ngan aya penambahan ya dina rarangken atawa dina non pananda sorak. Jadi aya jeung karena di Jawa teu pernah pakai eta. Curek teh meureun. Iya, eta dina cacarakan. Nu katilu nya pegon. Aksara Arab anu disaluyukeun jeung letah orang Sunda. Karena dina huruf Arab lamun nulis teh mah ciwi deui. Kan teu aya huruf ca dina aksara pegon. Kan gitu. Bandung kan eueuh huruf ang dina aksara Arab. Kan gitu. Terus nyalinung. Mucicid. Tirisan gara-gara katirisan nya. Kan huruf ca na eueuh dina huruf pegon. Tah ieu kan dibutuhkeun huruf-huruf anyar sehingga para nu parinter baheula gitu nyiptakeun deui bentuk-bentuk aksara pikeun nyaluyukeun pelapalan orang-orang Sunda pada saat itu. Kahartos. Makanya aya huruf nya, huruf ca, huruf eng diayakeun. Karena pelapalan di Sunda kan seperti itu. Di sagigireun oge aya jeung e. Nah, gitu. Jadi nu pokok di tahun 1705 itu nu diberlakukan hanya 3. Huruf Sunda naon wae bentukna, naon wae tipena itu tidak diberlakukan. Huruf Buddha teu berlaku, huruf aksara Sunda kuno teu berlaku, huruf Kawi oge teu berlaku. Tah, kunaon eta cenah bah? Eta mah urusan kanagaraan nya. Urang teu asup kana ranah eta jigana nya. Teu asup kana ranah eta lah. Ngajebak cenah ya. Urang teu asup kana ranah eta. Tah
anu jelas mah yen aksara-aksara buhun baheula teh itu dileungitkeun tina nya henteu diberlakukeun anu dirojong ku para gegeden Cirebon ngaluarkeun aturan anu sarua pisan lamun zaman kiwari mah copy paste meureun. Tanggal 8 Februari tahun 1706. Sanada pisan. 1 tahun berarti banyak. Sanada pisan yen aksara nu diberlakukeun teh ngan ukur 3. Nah. Barudak ayeuna moal apal sejarah meureun. Lamun orang teu apal kana aksarana jeung teu apal kana ditinggal karuhuna. Taku kituna meureunna nya Mang Ujang yang reng-rengan di dieu satekah polah ngembalikeun deui atau mulangkeun deui lah hitung-hitung mulangkeun paninengan gitu ngajarkeun deui naon anu ku Mang Ujang kapimilik di aya regenerasi nah nya mudah-mudahan aya manfaatna oge gitu nya. Setuju dengan harapan gitu nya mudah-mudahan we atuh anu sarakola aya ketertarikan tentang sejarah. Eta leres. Abah sekarang banyak satetian lajang ieu aya kiriman nih ti Mang Ajay nu gaduh lapak di payun Mang Ajay skinhead teh apal ka karuhuna nya. Non. Eta Mang Ajay pipe kick sanes. Oh, Kaki 5. Pipe kick. Gitu sareng. Mangga Bah dilajeng Bah. Tah gitu ngan orang oge nya di dina aksara disagigireun ka kesejarahan. Bentuk-bentuk aksara oge kan di kopi ya Mang Ajay mah. Di Sunda mah gitu tanya kan aya falsafahna aya filosofina. Tapi satu acana eta urang bedakeun heula mereunannya. Gaya galuh tulisan Sunda Buhun gaya galuh jeung gaya zaman Pajajaran. Itu aya bedana. Contohna contohna dari urusan aksara mah wayahna teu leupas tina nulis tempat naon media tulis lah ku kituna nya. Tah, Kalarasan ya Kak Kobi dibantos cik. Aya ieu lah. anak muda lah. Aya sapidol? Oh iya. Iya. Ah, dia teh dipengkeun tah didinya banyak. Ada bisi beku sapidolna. Ieu es meni ieu pisan. Es kopi ti Mang Ajay Es pipe kopi kick gitu nya. meni aduh. Panas keneh. Pak Ajay. Urang potret teh heula. Potret banget. Urang potret teh heula. Kayak karinemongkeun gitu. Oh, nah. Kan biasana lontar teh garis nanti kieu lah. Gaya-gaya galuh itu bebas. Misalkan nulis Ciwidey. Drone ya. Nah, kan gitu. Aya oge kan anu ditulis bebas, tapi aya anu rapet. Misalkan gila. Nu jelas mah nu make taropi gitu nya. Misalkan kalapa. Tadi tulis nanti lebih ada kalapa. Aya anu ditulis bebas. Kakna di dieu. Topina di luar. Gaya-gaya galuh biasana topina teh saluhureun garis ieu. Eta garis non
garis dina lontar. Garis buku lah ya. Iya, garis buku ditulis nanti galuh mah keluar tina iya ya. Oh iya. Pajajaran mah sajajar ti dieu ieu nanti. Gaya tulis nanti. Nah, gitu. Jadi ngan lebih kieu meureunna lamun nerangkeun ieu mah udah jelasnya. Orang bisa ngabedakeun antara gaya tulis zaman pajajaran jeung zaman galuh. Ngan lebih anu utama keur maujang gitu nya, ya mah khusus keur maujang lah. Pedaranana paling tina falsafah. Tina susunan tadi teh ya, susunan lamun temah di Jawa ayahana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Tah kan ari di Sunda mah jaga pada ngaca kasaha nyatana lara mawabaya itu 18 huruf. 18 huruf. Jadi lamun kaganga cajanya tadana pabama yarala itu mati kawi kaluhur ditambah ayeuna ku Sunda baku Unicode. Nah, pami di masyarakat ya, di masyarakatnya, nah, tanda kutip, kan biasanya ari masyarakat mah nu diambil teh biasanya nu aya guareunana. Iya. Ya, segala sesuatu teh aya guareunana. Gitu. Jadi dina susunan aksara Jawa ge kan hana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Itu kan ngandung arti hana caraka aya 2 panakawan, hana caraka data sawala parebut sawala pada jayanya sarua jagona maga batanga sarua ngababatangna maot teh. Itu di latar belakangi ku dongeng Aji Saka. Sarua jeung orang Sunda gitu. Jaga pada ngaca kasaha nyatana lara mawabaya. Jaga. Naon sih nu kudu dijaga teh? Salianti tekad ucap lampah gitu. Terus ayeuna kenapa ada? Pada lah. Urang jeung anjeun teh sarua sih sebenarnya. Nganu ngabedakeun dina masalah akal meureun. Pola pikir orang mah kieu, pola pikir maneh mah kitu. Nah, lamun dibandingkan jeung makhluk sejen meureunna kaleuwihan urang mah iwal teh hiji akal. Coba lamun bayangkeun ku urang, lamun tema sato hewan ya ketum. Hewan boga akal buat tinggeus nyieun nuklir buat. Iya, betul. Ya. Remal seblak ngeureun. Buat tinggeus nyieun seblak jigana. Nah gitu. Berarti anu ngabedakeun teh da ai mungguhing Gusti mah meureunannya utek tongo walang tage ge sarua makhluk Gusti nganu ngabedakeun hiji akal. Nah gitu. Pada berarti ngaca teh berarti ngeunteung. Ngeunteung teh berarti meureunnan urang teh sagala sesuatu teh dijieun enteung lah ke urang. Kunaon? Ketum mah rumah tanggana alus. Aduh, Ya misalkeun saupamana ieu mah. Misalkeun ieu mah. Ajeng, Mbak. Ieu kan Umpama. saumpamana. Keun da abi mah laptop mah. Nah, ian mah jomblo gitu kan. Tah kuduna kan dijieun enteung. Padahal kan sesama makhluk gitu nya. Sarua boga hak. Sarua boga hak. Tapi kunaon atuh? Tah ieu kan bisa dijieun teh. Ya contoh oge meureunnan ku urang dina sagala sesuatu termasuk meureunnan urang lamun kana motor tiba-tiba serebet teh kan. Anger dina stopan maka beri kurang dah. Anger dina stopan maka beri atawa serebet jebret we tuh nya. Kurang dijieun contoh eta. Nah, berarti urang ngaca. Jaga pada ngaca. Kasaha atuh ngaca teh. Dina siksa kanang karesian dijelaskeun. Tadaga carita hangsa, gajendra carita banem, macanem carita sagarem, puspanem carita bangbarem. Lamun urang hayang nyaho talaga.
berarti orang kudu nanyakeun anak Kak soang nya kan gitunya ketung. Leres bisa. Nah, lamun orang hayang nyaho eusina leuweung tanyakeun ka gajen raganya teh gajah. Banem itu leuweung. Berarti lamun orang hayang nyaho eusi leuweung tanyakeun ka gajah da gajah mah sapopoe aya di leuweung. Mat sanem sarita sagaram. Lamun orang hayang nyaho eusi sagara itu tanyakeun anak entong ka papatong atuh. Kalauk ya. Kalauk tanyakeun anak. Tah berarti orang teh nanya teh kudu ka ahlina. Intina eta. Kasaha pertanyaan tadi. Kasaha tah kudu berarti kudu ka ahlina. Lamun teh mah da nyieun langlayangan ge lamun lain ka ahlina mah meureunnan pasiksa. Jadi mah jadi ngan moal bener. Gedeg teh banyak. Ting gedeg ting pasiksa gitu tah. Ting kabanan. Gitu teh layangan teh. Gedeg. Ayeuna nyatana yen hirup jelema mah sakumaha urang gede kahayang ge anger meureunnan aya nu nangtukeun. Urang mah tinggal narima kanyataanna seperti ieu. Alas urang mah sakieu-kieuna. Lain teu hayang jadi Abu Rijal Bakri meureun di baheula ge. Nya ngan bongan urang mah boga kulak cangeum. Kulak cangeum urang ngan sakieu-kieu. Karimakeun kanyataanna. Tah lara mawa baya. Lara tadi teh lara bisa dihartikeun yen lara teh bisa dihartikeun kana gering. Bisa dihartikeun kana nyeri. Lamun gering-gering nu mana nu bakal mawa baya. Lamun nyeri nu mana atuh nu bakal mawa baya teh. Lamun nyeri suku nyeri sirah mah jigana gitu nya. Moal paling luhur oge meureunnan ganeng lah gegerungan. Gagauran ya Pak ya. Haharurungan paling luhur eta. Tapi aya nu bakal mawa baya ketika seseorang geus nyeri hatena. Alau. Nya Atit sama. geus nyeri hatena. Nu biasa someah dareh deh ge bisa ngabongohan ka urang. Bateng ku bata. Kenaon. Anu biasana ka urang ngajen itu bisa camplak ka urang. Iya, leres. Lamun seseorang geus nyeri hatena. Makana di dieu di Sunda mah teu meunang nyerikeun hate batu. Nah gitu. Lamun rek dihartikeun kana nyeri. Lara ieu. Tapi lamun dihartikeun deui kana gering nu mana atuh nu bakal mawa baya teh. Da galingging panas tiris mah nyata di teh paling oge ganeng lah. Marurung. Iya, marurung. Hanuh namanya. Iya. Hanuh. Tapi aya nu leuwih parah ti dieu. Lamun geus gering akalna. Aduh, eta ulah genong teh teman-teman. Lamun geus gering akalna mah bisa jadi nu make dasi ge ngarugikeun leuwih gede batan maledog gaca meureunannya. Nah gitu. Jadi dina susunan aksara ieu oge kan geus ngandung harti. Leres. Nah gitu. Saluareun eta mah kan tina aksara ngalagenna nya 18 aksara anu ngalagenna. Jaga pada ngaca kasaha nyatana lara mawa baya. Lainna kan aya huruf vokalna. A I U E O. Pertanyaanna tadi teh kunaon atuh bet urutanna A I U E O? Kunaon bet A heula? Teu I heula. Teu O heula Pak ya. Teu O heula gitu. A teh acitia. Acitia teh ilmu pangaweruh. Artina. I teh ikati. Pituduh kana hate. U na ubaya, UBH-nya ubaya. Ubaya teh itu dua cara. Eka itu hartina hiji. Ogaya nu pangalusna hartina. Jadi ilmu pangaweruh teh jadikeun pituduh kana hate. Ngan dina pituduh aya dua cara, salah jeung bener. Cokot hiji ulah duanana. Cokot hiji nu mana atuh nu ogaya. Nu pangalusna, alus keur dirina, alus keur balarea.
eta dina falsafah. Nah gitu. Jadi lamun dina urutan aksara Sunda mah gitu tah. Dina urutan aksara Sunda seperti itu, yan. Jaga pada ngacakasaha nyatana lara mau baya terus ditambah panca aksara guru-guru ningjanma. 5 aksara teh guruna, guru jelema. A I U E O. Tanpa e jeung e. Kan pernah ditanyakeun, nah bet e na eueuh. E na eueuh. Sok atuh pangtuliskeun. Kan huruf dasarna mah sarua. A teh kieu ye. Ieu huruf A. Ieu oge huruf A. Tapi ketika ieu aya Curak gitu. ieu ieu jadi e atawa e. Lamun ku aksara baku mah meureunnan bentukna teh angka 3 wungkul ieu A Iya. ieu e jeung ieu e. Berarti ngan ukur ieu wungkul nu ngabedakeun panana sora wungkul. Da huruf dasarna mah sarua keneh. Ya. Gitu. Tina A keneh mah. Bagus ya, Bah. Tos. Aduh suka nempel ke abi berapa? Emang lagi juga abi mah hilang. Intina gitu. Dina siksa kanang karesian kan dijelaskeun panca aksara guru ningjanma. Jadi 5 aksara teh jadi guruna jelema. Naon atuh pangna kudu diguruan. Nyata tadi teh urayana A I U E O teh. Falsafahna ya. Falsafahna. Dari bentuk hurufna nya kitu-kitu Ke hartos. Tah kitu. Mangga bilih naon deui kinten-kinten ketum. Ya, ieu anu bari daros ieu ti Audiens. para reng-rengan. Cikap. Tadi teh aya Bah aya nu naros ka abi teh cenah. Da sok aya pan naha di urang mah sok benten sareng bahasa lainna misalna naon padaringan misalna teh. Atau henteu teh naon nya anu awalna teh pa saurna teh Bah. Ari pa teh artina teh naon? Padumukan, pacilingan. Nah. Pak mah berarti nunjukkeun tempat. Oh, pa teh tempat. Biasana tapi punten-puntennya maujang sanes ahli bahasa. Nya tah. Jadi wilayah eta mah tong ditarioskeun. Engke we urang milih. Sekarang atuh abi urang curak carek heula sekedap nya. Urang curak carek heula sekedap tina status. Padumukan berarti ya dumuknya, padumukan misalkan. Padumukan mah berarti tempat cicing. Lamun dumuk cicing berarti. Dumukna di mana? Di anu. Lamun padumukan berarti tempat cicingnya di dinya. Diartikanna berarti tempat cicing teh siga rumah gitu bahnya. Bisa jadi saung. Oh, atau tempat nongkrong pemainnya. Bisa jadi. Tapi henteu oge tempat nongkrong kan sementara. Oh, henteu kadinya banyak. Cik ari abdi hoyong naros konsep pak teh atanapi bahasa pak teh nu sa katerang abah gitunya. Eta teh emang aya di zaman kerajaan Tarumanagara atau apal karena bahasa pak atau henteu. Kan mungkin aya dinu tulisannya bahnya. Sagala anu kaucapkeun sok aya dinu tulisan cenanya. Gitu. Nah ini wallahu alam ai zaman Tarumanagara mah. Tapi aya sababaraha naskah anu di contoh kieu lah. Anu beh dieu we anu zaman kiwari contoh pabukon lah. Berarti pabukuan. Nya pabukon atau pasapon. Pasapon berarti tukang sasapu. Kan gitunya. Bisa diartikeun tukangna
atau bisa diartikan ke nunjukin tempat. Lamun temanya tergantung kalimatna. Lamun padumukan berarti tempat cicingna gitu. Tapi punten-puntennya kembali deui yen Mang Ujang mah bukan ahli bahasa. Mun anu abdi ayeuna hoyong naros teh di naskah Pajajaran babad carita atau kita sederhanakan manuskrip aja, manuskrip Tarumanagara hadapi Pajajaran. Tarumanagara lah nu langkung ieu gitu. Dinu catatan dinu dinu naskah-naskahna aya tulisan Pak teu. Anu keterang Abah. Dina prasastina Tarumanagara mah tidak meninggalkan manuskrip. Janten Tarumanagara mah ditinggalna hanya berupa prasasti. Dan itu pun pakai bahasa Sangsekerta. Langkung jauh deui. Iya, abad ka-4 kan nama. Berarti masih keneh sami sareng India lah nya. Iya, gitu. Jadi kemungkinan lamun di abad ke-17 ka dieu mah mungkin aya. Aya ya. Berarti wilayahna lahirna konsep Pak bahwa menunjukkan tempat atau napi sejenisna lahnya hadir nanti di abad 17. Ya, sekitar gitulah. Ya. Kira-kira Ya. nya tapi wallahu gitu. Ayo naros deui guys. Di Pajaka Manawi di wakil Tuh. kaula muda. Ada pertanyaan dari Di ya wakil salah satu rentengan pemuda Kang Yayan, mangga. Ieu Kang Yayan teh salah satu sekretaris nakayan PI kadeh. Wush. Wih, aheng anjeunna mah. Mari. Iya. Ya kan badan naros ya ka sadayana ya sadayana. Tuh sadayana. Berarti kesadayana kudu ngajawab. Abi diwartosan ku Mang Ojang entong ngarawu ku tuur. Ya. Oh kusiku. Aya beda-beda maksudna kapasitas ya. Iya. Nah. Meh terang ya sadayana pemirsa sadayana di dieu. Sabaraha pentingna ya urang kudu bisa apal bahasa asli urang teh. Keur naon? Iya. Pertanyaannya yang harus dijawab oleh masing-masing. Karena kapasitasnya kan beda-beda. Iya. Oh, mangga. Saya Pendapat. saya pisan Kang Yanski pertanyaanna. Mangga urang dijawab ku masing-masing kitanya. Di Sasarangan tong. bebarengan berarti ya. Mun bebarengan mah gampang tinggal datang tilu, jido tilu, sae gitu. Beres. Mangga. Ya, punten Kang Yayan nami teh. Muhun. Nepangkeun Mang Ojangnya. Janten kieu, seberapa pentingkah mempelajari bahasa leluhur urang? Moal apal sejarah baheula nu ditulis ku bahasa baheula lamun urang teu ngerti bahasana. Iya, laras. Jadi apapun anu ditulis, contoh dina cerita Restop. parahyangan. Bular goler jadi bungkus bala-bala tah. Ketika orang teu paham kana eusina, kana bahasana. Jadi lamun orang hayang ngagali deui masa silam, kejadian pada zamannya kerajaan-kerajaan nu aya di parahyangan, berarti orang kudu paham heula kana bahasana. Dan naon anu ditulis teh pasti eta menceritakan kejadian pada saat itu. Jadi orang alangkah baikna gitu, paham oge karena bahasa anu ditulis zaman harita. Nya tadi teh ya tong boroning bahasa bihari gitu, bahasa kamari oge ayeuna. Kan geus urang geus teu apal. Gitu. Ya, salah sahiji contoh pegatna bahasa kalindihna ku bahasa Kiwari itu akibatna orang poho yen leluhur urang teh gitunya pernah nyimpen wejangan atau amanah ke
ke anak turunanana. Anu akhirna urang teu paham naon anu dimaksud ku kolot urang teh. Jadi we hare-hare. Nah, gitu. Nyata, tadi teh pernah mau jangan ngobrol masalah lisung. Naon sih bagian lisung teh? Fungsina keur naon? Naon ngaranna? Atawa sirip tadi teh ya. Iya. Naon sih bagian sirip teh kan teu apa? Atawa etem. Kan tadi bagian etemna naon wae sih. Nah, itu akibatnya. Orang teu paham karena fungsi. Nah gitu. Jadi aya numutkeun mau jama itu sangat penting karena orang memang ayeuna keur karek leleng ka halu atau memang karek ngalangsung benernya diajar deui ngagali kearifan lokal Laras. Sunda. Laras. Nah itu painten ti mau jang Kang Yan. Laras. Oke, oke. Next Pak, silakan Pak. Ari numutkeun kana tadi anu diguarku anu dijabarkeun ku Bah Ujang mah nya bisa panujunya ku marginya urang teh cenanya urang teh lahir gubrag ka dunya teh aya di mana gitu aya di alam mana aya di tempat mana cenah alam jeung tempat benten meureunnya aya alam ieu nu katinggal tempat mah nu katincak gitu kan. Jantan dinu ieu sangat penting kalau bagi saya untuk anak generasi sekarang mengetahui sejarah masa lalu, entah itu bahasa, entah itu aksaranya. Kenapa? Karena di Gunung Padang kantos dibahas runtuhnya suatu bangsa, pami budaya na hilang, bahasana teu aya gitu. Da tos ka raos kaina ku urang sadaya di dieu meureunnya ayeuna mah cenah padaringan teh di bumi teh tos teu aya. Kunaon nya eta kalindih teh kaelehkeun ku zaman ayeuna. Bareto mah meureun tahun 2000 ka handap mah padaringan teh masih aya meureunnya. Ayeuna mah aya karaoke mini cenah bah nya. Zaman ayeuna mah ku karaoke mini cenah. Karaoke seueur. Halo gitu. Nya halo we gitu. Aya karaoke besar mah di luar. Ini karaoke mini we gitu. Nu konsepna family gitu. Jadi anu ku abdi di analisa mungkin kita teh bukan lagi status budaya kita teh bukan lagi krisis. Sudah mencapai ke bencana budaya. Da ketahanannya pun nuku abdi ditinggal saha atunya pasek-pasek atanapi pilar-pilar karuhun sesepuh-sesepuh urang anu di Bandung atanapi nu ageungna se-Jawa Barat urang anu di Bandung tos teu apal saha anu ngajagi Cianjur urang anu di Bandung urang tos teu apal saha anu ngajagi di Ranca Buaya kan eta wae tos teu apal. Mungkin dulu mah kita apal. Oh, paseukna orang Garut mah si ieu tenang dah aya keneh si ieu gitu. Jadi Pak jajaran ngajajar babarengan mempertahankeun teh nya bisa terlaksana, bisa kabuktian gitu. Tapi ku ayeuna urang ka sesepuh wae teu apal. Sesepuh ti kabuyutan ieu atawa sesepuh ti kampung adat ieu, ti kampung adat ieu, ti kampung adat tah. Padahal eta teh salah satu benteng untuk mempertahankan kebudayaan. Oke lah kita ambil sekarang kita itu sedang bencana budaya atau krisis budaya lah biar rada akademis gitunya bahasana mun krisis budaya mah. Padahal di abdi mah sih terus benar-benar bencana gitu ku abdi teh. Kunaon di bencana dah urang mah diserangna oge ti kenca ti katuhu. Tos lain disaukur ti kenca gitu. Ti luhur ti handap ti tukang di handap geus pabeulit we gitu. Tapi nya angin Gusti gitu nya widi ti Gusti orang Sunda masih keneh ranjeur aya keneh gitu mempertahankan bahasana walaupun sudah bergeser meureunnya bahnya dari tadi anu dijabarkeun ku Abah abdi we teh apal naon anu dijabarkeun ku Abah eta bahasa mana gitu. Kan sedih. Urang anu getihna
getihna ti Pajajaran atau napi ti Parahyangan teu apal ka bahasa sendiri, ka catatan sendiri. Urang leuwih resep bahasa Korea dinu Instagram status foto handapna pakai bahasa Korea kan seueur gitu. Annyeonghaseyo teh. Jadi lebih kieu gini Ada kan. kieu ayeuna mah bahaya. Tahun politik. Janten langkung wano atau langkung apal ka budaya Batur dibanding budaya urang. Ta eta meureun salah satuna krisis budaya teh. Jadi pami sapanarosan tadi Kang Yayan penting apakah sangat penting bagi saya untuk kita kembali lagi ngebuka sejarah tulisan ataupun bahasa yang nenek moyang leluhur karuhun orang gunakan dulu gitu. Tong dugikeun ka pareumeuan obor cenah bahnya ceuk bahasa nama. Tong nepikeun ka pareumeuan obor. Entong nepikeun ka urang teh cul dogdug tinggal igel. Urang saha di dieu gitu. Urang saha di Bandung teh saha gitu. Geuningan di Bandung mah ku si Mister ieu, ku si engko ieu, ku si Aji ieu, Habib ieu gitu. Bukan masalah itunya gitu, tapi maksud saya di sini biarkan kita di sini mempunyai peran di tempat kita sendiri. Salah satunya naonnya itu dengan mempertahankan budaya, mempertahankan eksistensi nunamina kebudayaan Sunda gitu. Caranya dengan apa? Ya dengan cara yang kita zaman yang sedang kita jalani sekarang ini, yang sedang kita lakonkeun ieu gitu. Dengan cara nya ngigelan zaman tapi entong leungit budaya jeung bahasana. Eta we ti abdi mah segitu gitu. Mangga Saya itu tenggelam dalam ya, suasana. Dom, kok nggak dom? Kurang lebih Kang jaga, kurang lebih sami. Cina pasti orang apa dia? Berat deh wae. posisi di dia teh. Posisi mau anak muda gitunya, tapi dah budaya anu dibahas. Sedangkan di bawah umur 30 tahun ya kan Abi. kita literasi ataupun terkait pengetahuan gitunya terhadap budaya iya kan pembelajarannya lami gitunya. Kita harus sering gitu. Lami atau susah? Susah oke sebenarnya mah gitu. Lami susah, henteu sering. Tah. Berarti tara tuh namanya. Tara. Komplit ya. Paket Jadi- combo teh ya. Resepna alhamdulillah rekan-rekan BSA nya aya Kang Yayan, aya Kang Brian, aya Kang Woi, Akmal, CS kami unggul. rekan-rekan muda-muda hungkulnya Legemai. nu ayeuna geus mulai mempelajari tak iya nu penting jadi sangatlah penting gitu kita lah di media sering bicara soal bonus demografi kita Indonesia harus maju sebenarnya tapi kita melupakan budaya balik lagi apa yang ketum sampaikan bahwa suatu bangsa akan hilang jika identitasnya tuh ya budayanya tidak dipelajari gitu. Bangsa itu akan Dijaga. hilang, tidak dijaga gitu. Jadi sangatlah penting kita menjaga apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Luar biasanya. Rojongnya dapil sabra. Ya, luar Sabaraha biasa. nomor sabaraha aja. emot we ieu beas ka ditu. Sembako paket sembako. Ras deui. Cekap ya. Oh, cekap gitu. Tuh, Kang Yan. Hei. Kumaha? Mantap. Mantapnya. Oh di follow. Oh, dari followers. Ini IG bener. Luar biasa saya follower deh nya padahal tacan gaduh Instagram lagi biasanya teh. Siluman gitu ya. Jadi sekedap orang lihat dulu di WhatsApp baterai mulai sekarat. Ieu tiluanana. Oke. Panggilan tak terjawab. Berjawab 5. Oh, aya perterusan kieu saurna. Ya di luar Kang Yayan heula nya. Berarti engke Kang Yayan bersambung. Penulisan aksara Sunda pada nama-nama jalan di Bandung menurut Abah Ujang seperti apa? Betul apa tidak penulisannya? Oh iya. Oh iya teh pertanyaannya dari Dewi Mustikasari saurna teh Bah. Luar biasa saya awewe. Berarti tertarik di
Dewi Ya, Mustika ya. Sari. Ada mungkin ada hal menarik yang mau saudari Dewi ini pertanyakan mengenai tadi bahasa warna teh. Nama-nama jalan di Bandung menurut Abah Ujang seperti apa? Penulisan aksara Sunda pada nama jalan-jalan di Bandung, Saurna. Nah, itu kan pakai aksara Sunda bakunya. Nah, Sunda baku itu kadang-kadang ya dina sistem tata tulisnya. Kadang-kadang masih keneh aya nu pabaliut lah. Contoh ayeuna lamun tema singkatan-singkatan itu ngajeng-jereng teh pamaih hungkul. Nah, itu perlu dibenahi oge sih. Kumaha sangkan Sunda baku ieu karena Sunda baku ieu kan ditujukeun keur nuliskeun bahasa kontemporer. Kan gitunya termasuk singkatan-singkatan. Dina aksara buhun mah kan teu aya singkatan. Menulis Raden teh mah asa beulegeunyeurna we kitu. Raden misalkan jalan we teu JL. Itu JLN namanya. Teu Teu JL. JL teh aya dua, Bah. Aya jalan, aya jual gitu. Iya bisa jadi. Tah ayeuna mah kan ditulisna teh ajal. Iya, ajal. Sabab lamun huruf ja dimati berarti tinggal aj. Lain J nya da kuduna mah kan ditulis JL. Kan gitu kudu make paneleng lah hareupna. Gitu. Jalan misalkan jalan seke mirung misalkan. Nah, dina biasana dina ieu teh masih keneh aya ganyelan teh dina singkatan-singkatan ieu. Tapi kan ngajeng-jereng teh pamaih hungkul. Gitu. Biasana ari penulisan aksara mah dumasar karena pelapalan. Kan gitunya. JL misalnya. Tulis we JL berarti make paneleng hareupna. L. Nya. HL. Lain aja. Kan eta mah ja di mati berarti aja. La dimati berarti al. Kan gitu. Jadi nulisna ajal. Marta Dinata. Gitu. Pami ajal mun mah teu naon banyak jadi jeleng gitu nya. Aman eta banyak. Mun Marta Dinata mah jadi ajal mah jadi lepat atunya berarti nya penulisanna. Iya kan biasana kan penulisan aksara mah kan gitu dumasar karena pelapalan. Kan gitu. Lamun teh mah rek ditulis JL nya. Tulis we JL berarti jana make paneleng. J berarti dibacana L berarti make huruf E jeung L dimati. JL. Jadi lain ajal. Nah gitu. Nah iya perlu pembenahan oge. Betul. Ente nyalahkeun sih. Ente salah oge. Mungkin disaruakeun cara sistem tata tulisna jeung Latin. Karena sistem penulisan huruf baku itu aya spasi, aya naon disamakeun jeung huruf-huruf Latin. Gitu. Da ari dina huruf buhun mah teu aya. Daya spasi diberebet karena tak gitu painten. Nah, Saat tadi teh Dewi Mustika Sari. tah gitu painten Teh Dewi si Mang Ujang mah. Tah gitu mungkin tadi jawaban dari Mang Ujang kanggo Teh Mustika biar clear semuanya. Biar semua senang. Teh Dewi. Tos gentos deui gini kan. Ya kan. Lanjut tadi pertanyaan dari Kang Yan Skiu. Cenah mengenai aksara apakah penting atau tidak aksara untuk nanti tadi teh pertanyaannya teh anak masa kini. Oh, untuk anak zaman sekarang ya. Ayeuna bagian saha berarti tadi teh tes ti Kang Jaka nya. Kang Rian berarti. Iya. Sepuh lah. Caranya tentu. Ya mana saging. Kenapa menghulang? Aksara kalau menurut saya sih aksara untuk anak muda sekarang itu sangat penting
Karena untuk mengenali siapa saya dari mana, saya akan kemana atau tidak, apa yang saya sukai itu akan bermula dari aksara. Ketika ya kita diberi kelebihan untuk bisa membaca misalnya, bahwa aksara itu penting untuk menuju ke pengetahuan selanjutnya. Jadi alangkah lebih baiknya antragan uka untuk selalu belajar atau penasaran tentang aksara, karena sangat banyak aksara di dunia ini, khususnya tahukah di dunia lah, di daerah yang kita injak pun terlalu banyak aksara yang belum kita ketahui. Nggak tahu aksaranya memang tidak ada atau susah untuk dicari, ataupun memang kita belum menemukan. Jadi sangat penting lah. Nantinya kita bisa berkolaborasi ketika ya kan kita belajar tentang subculture, misalnya orang resep ya aing mah reggae banget misalnya sampai ke Haile Selassie ayeuna ge ja Rastafari apa pas ditaros cing cenah eta teh naon tulisan teh rada kitu asalna ti mana calangap bahaya deui wae nya kan. Jadi akhirnya penyeimbangan ya wawasannya akan semakin enjoy gitu lah. Jadi kalau menurut saya sangat penting. Itu akan bersinergi nantinya. Jeung si manehna ge gitu. Ya. Aduh sia meni jago bahasana stang tuh atuh neng nabat jago cikaracak ningang batu laluan jadi legok teh nya. Si neng keureung ngago maka ade. Akang gitu loh gitu. Tuh sareng Mang Ojang ge akang gitu loh cenah. Kang Isal, tiap ieu masa gitu we cekap. Gangguan aja dulu. Saya langsung. Rada ngajorowok. Sadayana ge ti para narasumber ti Abah Ujang, ti Pak Ketum, ti Pak Jaka. Kang ge sadayana tos mewakili naon anu mungkin lebih daripada jawaban abdi. Sakitu. Sami. Idem dito. Kanton dipotong atau tenang gampang. Dipotong transferan itu. Sanes oke pami ka Bali pi urang naik kareta, naik pesawat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sebelum kita menuju masih ada pertanyaan dari rekan-rekan atau dari pemirsa? Kayaknya cukup ya, karena waktu juga, karena bahasan juga memang ini akan sangat panjang, Kang Dean, panjang pisan. Menurut saya hari ini bahasannya sangat-sangat menarik, banyak sekali pengetahuan baru khususnya buat nge-biber. Dan semoga pengetahuan ini bisa tersampaikan juga kepada pemirsa atau siapapun yang melihat kegiatan atau acara ini. Ya. Iya, betul. Knowledge is a power. Ketika si knowledge-nya itu ditempatkan secara benar. Ya, Gitu. Nah, sebelum kita ke penghujung, mangga closing statement sigadanya Kang nya. Biar padat diskusi kita atau talk show kita siang hari ini. Closing statement mengenai naon tadi teh aduh abi hilap judulna teh. Natrat basa dina aksara. Natrat baksa dina aksara mangga ka Mang Ujang. Tah painten ari bahasan anu tadi mah teu leupas tina judulnya. Natrat basa dina aksara. Ari bahasan Mang Ujang kan seperti itu. Jadi naon anu kacutat dina aksara teh geuningan merele pisan. Nah gitu. Jadi natrat basa dina aksara nya pedaran nu tadi teh ya Ketum. Leres. Dina aksara vokal huruf-huruf vokal oge dina aksara ngalageunana kan itu ngabentuk hiji kalimah. Hiji kalimah guareun urang sarerea. Tah painten di Mang Ujang mah tos jelas lah seperti kitu. Mangga dilajeng ku Ketum painten langkung munal nama. Ayu eo. Gitu. Ayu eo. Ya ari ti abdi mah nu pertama mah nganuhunkeun nya ka Mang Ujang, ka Bah Ujang anu tos dongkap ka dieu.
tas ngasih informasi mengenai sekitar bahasa aksara sareng bahasa gitu. Jadi poinna gitu, poin besarna di dia. Salah sawios urang ayeuna aya di zaman mana, salah sawios urang ayeuna euker kumaha, tapi entong poho karena aksara mah da aksara teh bagian tinu budaya gitu. Da sabab hiji urang moal kenging informasi, urang moal ngaco gitu amun urang apal aksara. Da sabab cenah ilmu mah saur para akademis, saur para praktisi, saur para budayawan oge nu namina ilmu budaya atanapi ilmu konvensional naon oge ilmu mah entong cek cenah bah gitunya kudu cek bukti, kudu cek fakta naon nu aya dina tulisan mah sahanya tulisan karuhun urang moal sakena-kena apal sejarah mun teu apal tulisanana. Jadi kunaon saya bilang tuh memahami atau mempelajari aksara Sunda itu sangat penting karena urang bakal tahu isi sejarahna eta. Entong dugikeun ka urang teu apal eta isi carita atanapi isi naskah teh gitu. Engke urang akhirna salah kaprah gitu dinu ngainformasikeun teh. Janten tulisan teh sangat-sangat bermanfaat kanggo urang-urang di dieu anu hoyong ngamumule mempertahankan budaya urang nyalira budaya Sunda khususnya umumnya yang budaya nu aya di Nusantara gitu. Janten mangga nu bade kanu gaduh kabudayaan nu sanes oge abdi paham, abdi yakin ara nyeuna oge gaduh tulisan, gaduh aksara, gaduh catatan, gaduh manuskrip, gaduh namina teh naskah gitu. Anu sami jeung urang, da sami lah pada dasarna oge bade di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Bali sekalipun semuanya punya cerita dan cerita itu punya tulisan dan tulisan itu yang harus kita pahami. Janten mulai kaji deui ti ayeuna tulisan-tulisan aksara-aksara Sunda anu baheula, Sunda-Sunda anu buhun, anu zaman kerajaan bahkan zaman kabeh dienakeun gitu. Etalah poinna ti abdi mah pentingnya sebuah aksara gitu. Enggak. Kang Jaka. Atur nuhun Ketum Abah Ujang atas semua pelajaran-pelajaranna dinten ieu. Mudah-mudahan abi khususna mendapatkan pengetahuan baru bah gitu. Kedepannya juga kita teman-teman semua khususnya anak muda yang ada di BSA insya Allah bakal istiqomah lah. Insya Allah bisa gitu untuk 3M teh lamun ceuk anak-anak BSA mah. Oke. 3M teh naon? 3M anu Belum tahu ya. perkatnya gini. 3M teh Mencuci. yang pertama Oh. adalah mempelajari, Iya, mempelajari. mengenal, Oh benar. dan memperkenalkan. Tah mantap eta. Memperkenalkan ke semua teman-teman semua, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Gitu, Bang. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini gitu. Izin arahana we ti Abah. Mohon. Kedah aya season 2-na ieu Mas Genang ke. Next time. Tak gitu, Pak. Luar biasa. Ingat keneh 3M ya kalau 3M. hampir lupa. Dia Gunung Padang katanya. Gunung Padang. Luar biasa. Dipakai deui Kang sebenarnya. Jaka. Luar biasa. Di kesempatan hari yang baik ini memang kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan pembelajaran baru mengenai tentang aksara dari Mang Ujang dan selanjutnya pengalaman dari Ketum dan juga dari Kang Jaka dan pun dari Kang Rian dan Kang Isal. Saya ada satu bahasan tadi yang sangat menarik dan langsung nempel kan. Dan oh iya saya bisa nih untuk menjadi quote hari ini sih Gana. Acitia, Ikati, Ubaya, Eka, Ogaya. Luar biasa. Elmu pangaweruh pituduh hate. Aya dua cara. Cokot hiji anu pangalusna. Tekep pisan eta.
mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kurang-kurang, biarkan kesalahan ini menjadi milik kami. Cukup ambil yang baik-baiknya saja, dan jangan lupa selalu di-sharekan kepada rekan-rekan atau kepada yang nonton untuk selalu disampaikan informasi pentingnya. Terima kasih untuk hari ini, semoga diberi kesehatan terus, semoga diberi kuota terus, dan sehat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Barisan Sunda Asli, Talk Show, Roadshow. Sampurasun. Rasun. Tadi dina aksara mah awanohkeun ngalomakeun jeung ngaguelkeun. Iya, kan Mas. Tadi ditulis bisila. Handphone.